Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Ibu bapak nu kusimkuring dipihormat di ieu wewengkon langkung ti payun simkuring nedak tawakuf hapunten anu kasuhun. Wirehna simkuring ngadeg di ieu patempatan. Ampun paralun sanes bade mamatahan wajah kamari ieu mah urang etang-etang sasarangan kanggo ngimutkeun kanggo diri urang sasarangan. Tumali kitu simkuring ngaros reus tiasa patapang sareng ibu oge sareng bapak pamugi-mugi naon anu engke bakal dipedar sanaos dina acara siraman ieu henteu nangtoskeun sah sareng teu dina hiji pernikahan, tapi insyaallah ngalangkungan dina ieu acara siraman aya hikmahna sanaos sasireun sabenyeureun. Ibu bapak nu kusimkuring dipihormat sarta acan dikawitan dina acara ieu siraman cuang samikeun heula ngeunaan persepsi dina ieu siraman anu ku urang kantos kauninga yen siraman teh ngan saukur talari paranti urang-urang Sunda, tapi teu aya sanesna neng bade mungkas mangsa lalagasan eusi dina siraman kahiji bade nyuhunkeun dihapunten, kadua bade nyuhunkeun didoakeun oge ka kulawargi sadayana. Pamugi-mugi ku ngalangkungan neng nyuhunkeun dihapunten sareng didoakeun sing dilancarkeun sing dibersihkeun deui oge pamugi-mugi urang ngadoa sadayana neng ngagaduhan jodoh anu langgeng sakali saumur hirup sasarengan dugikeun ka sepuh, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak nu kusimkuring dipihormat turuntuyan dina ieu acara siraman aya sababaraha nu bade dipedar di antawisna. Katawis di dieu mama masih keneh ngais ka hidep, apa masih keneh nyandak lilin, ieu oge ngandung hartos dugi ka detik ayeuna hidep masih keneh ngahesekeun kanu jadi indung, hidep masih ngahesekeun kanu janten rama di dieu bapak nyandak lilin nyaeta palita teh anu ngandung hartos salawasna mamah sareng bapak mere pituduh dina jalan kahadean. Lajeng engke saecag diecagkeun aisanana dilajengkeun kana acara ngaras ari ngaras teh asal kecap tina raas anu hartosna upami urang ngalangkung ka cai susukan sok aya cai anu ngan saukur ngabaseuhan kana memuncangan, upami disundakeun dilenyepan di dinya geulis gara bedahkeun cisoca hidep di mana hidep ngagaduhan ngarumasakeun seueur keneh kalepatan dosa kanu jadi indung jeung anu kanu jadi bapak gara bedahkeun cisoca hidep. Suhunkeun panghapunten, suhunkeun doana jajab ku doa nu pangsae-saena kanggo nyarengan hidup dina ngawangun alam rumah tangga. Lajeng ke dipungkas ku acara siraman ieu oge sami syariatna hidup diibakan kuno janten kulawargi, hakikatna pamugi-mugi kulawargi hidup anu salami ieu dihesean, anu salami ieu hidup diaping dibimbing berang jeung peuting anu tangtosna seueur ngahesean gerak sok ayeuna mah gerak silih lubarkeun pamugi-mugi hidup sing sapagodos anu tinekanan janten murang kali anu kembali suci sapertos suci na hidup ngawitan lahir gubrag ke alam dunya. Ayeuna mangga geulis ngadeg disarengan ku mamah sareng ku bapak mangga musikna anaking jimat awaking bebelahan anu dipika cinta ku mamah sareng ku bapak salapan sasih lamina hidup na patuangan mama ayeuna hidup masih keneh disarengan kudu jadi indung disarengan kudu jadi bapak tikawi dinten enjing mah ibu bapak tos teu ngagaduh-gaduh deui tanggal walerna cag lungsun kanu janten caroge pamugi-mugi ku ngalangkungan ayeuna hidup bade ngecagkeun aisan tikawit enjing hidup ulah hayang ngahesekeun kanu jadi indung ulah hayang ngahesekeun kanu jadi bapak geus waktuna hidup jadi kulawargi anu mandiri anu ulah hayang ngahesekeun kanu jadi kolot. Pamugi-mugi picarogeun hidup lalaki sajati lalaki anu tiasa neraskeun ka dedeh jeung ka nyaah teu nu jadi indung jeung teu nu jadi bapak. Ayeuna mangga bapak majeng dibika sendalna sadayana neng muntang kana tak-tak apa gelis dua pananganna mangga kana tak-tak bapak bapakna dipayun neng ditangkep ku mamahna ditangkep mangga ayeuna sasarengan bapak geura jajab tuang putra nu ku bapak bade dilepaskeun
tanggal waler bapak ngan saukur dugi ka dinten ayeuna ti kawit dinten enjing mah bapak tos teu ngagaduh-gaduh deui bapak ngan saukur katitipan mikanya mika heman kanu janten putra kumargi ayeuna langkung tanggal waler nyaeta carugana teh uang seserengan lepaskeun ngalangkungan ku doa anu pangsae-saena mugi ieu ngalangkungan doa ieu sing di ijabah naon dipikahoyong mangga bapak sadayana ka panggung ari ayun ari ayun ayun embi ari mangga bapak dipalih ditu neng dipalih tengah mamah palih deu ari ayun ayun lembi ari ayun lembi dedeh teh gelis hidup ayeuna geus cunduk kana waktuna kedah pisah sareng mamah sareng bapak dinten ayeuna waktos ayeuna mamah sareng bapak bade ngalepaskeun hidup sakumaha mamah sareng bapak lawang hariwang hidup rek hirup jeung batur sok sieun hidup aya adalah di kumaha tapi mamah sareng bapak ngan saukur katitipan kanggo ngajagi hidup mamah sareng bapak masih kene sono mamah sareng bapak masih kene hoyong sesarengan mamah sareng bapak masih kene hoyong ngurusanan ka hidup teu acan waktosna araraosan mah hidup kedah pisah masih kene hoyong alim papisah sareng anu janten putra tapi ayeuna sakumaha abotna sakumaha lawang hariwangna hirup hidup rek hirup jeung batur mamah sareng bapak kedah ngalepaskeun hidup asa ukur doa anu kapundut ti mamah sareng ti bapak ayeuna mamah sareng bapak bade ngalepaskeun hidup mangga mamah sareng bapak ngadoa sasarengan lajeng ditiup lilina mamah oge mangga dibika aisanana mangga bapak ditiup lilina bapak doaan bapak tuang putra bade dilepaskeun bapak anu salami ieu mere pituduh dina jalan kahadean ayeuna mah dipungkas dinten pamungkas mangga bab bismillahirrahmanirrahim mangga ditiup lilina disimpan bapak di palih sisi neng calik gelis mayun ka palih ditu gelis anak king pepunden anu dipika cinta ku mamah sareng ku bapak nembe hidup ngadahampal dina sinjang anu tujuh anu ngarupikeun ieu teh sinjang rajana anu ku mamah sareng ku bapak anu sakitu dipusti-pustina anu sakitu dipusti-pustina ieu nandeskeun teu aya nu pangbela sareng pangnyaahna iwal ti indung jeung bapak ayeuna cuang guar naon sababna hidup kedah ngadahampal dina sinjang anu tujuh jumlahna lambaran anu kahiji anu ku hidup didahampal anu hartosna yen hidup parantos ngagaduhan niat anu wening niat anu suci nyaeta ibadah sing teteg sing panceg kade ulah gentar ulah getar keanginan sing panceg sing teteg ieu ngarupikeun salah sawios niat tina ibadah pamugi nikah hidup nikah anu dipikarido ku Allah saluyu sareng papagon agama oge janten kulawargi anu sakinah mawadah sareng warahmah salajengna lambaran anu kadua ngandung hartos yen teh kawit dinten enjing teh hirup hidup tos teu nyorangan deui tapi tos aya anu nyarengan nyaeta caroge teh kade geus di mana hidup kanggo rezeki ulah asa ngaraos rezeki nyalira tapi rezeki seserengan ibadahkeun dina jalan kasaehan manfaatkeun dina jalan kaberkahan pamugi ieu anu bakal nyandak nyangkingkan ageman agama lajeng lambaran anu katilu nyaeta nawaetu anu hartosna niat nu kahiji nu sakitu saena tangtosna bakal disarengan
serang gogoda serang oge cocobi kadek gelis di mana hidup engke mayunan dina hirup laki rabi ulah rentas di tengah jalan sing tenteg sing panceg mayunan dina sagala rupi masalah kumargi teu sakedi sok seueur di antawisna rumah tanggina rentas di tengah jalan padahal sing emut sadayana anu ku hidup bakal kapayunan eta salah sawios anu ku hidup kedah diperjuangkan dugikeun hidup tuntas kayaumil akhir jantan pernikahan sakali seumur hidup pernikahan anu abadi serang sejati amin ya Allah ya rabbal alamin dilajengkeun lambaran nu kaopat anu ngandung hartos aya opat madhab anu ku hidup bakal kapayunan ngawitan hidup aya di alam rumah tangga nyaeta kidul kulon wetan sareng kaler kade gelis sing panceg sing ngalangkungan ngalengkah eta lengkahkeun sampean anu kanan anu hartosna mugia hidup sing salawasna ngalengkah dina jalan kasayan dina jalan kahadean dina jalan anu pikaridho ku Allah salajengna lembaran nu kalima ngandung hartos papagon agama nyaeta rukun Islam kade di mana hidup engke ngawitan di alam rumah tangga ulah dugikeun ka ngaluli-luli salat 5 waktu kumargi eta bebentengna hidup anu bakal ngawangun kabagjaan kanggo rumah tangga hidup dunya rawuh akhirat oge lambaran anu kagenep papagon agama nyaeta rukun iman anu ngandung hartos salami ieu neng ku mama sareng ku bapa dititipkeun dimadrasahkeun disakolahkeun ku hoyong-hoyongna hidup janten murang kali anu solehah ayeuna tos waktosna buktoskeun hidup janten murang kali anu tiasa nyeungitan ka indung jeung bapa buktoskeun hidup anu tiasa janten cukang lantarana kaangkatna derajat anu tiasa nyeungitan kana sadaya kasayan ka ibu sareng ka bapa anu sakitu capek ngurusanana ka hidup oge lambaran nu pamungkas lambaran nu katujuh nyaeta tutup waktu kahirupan anu ngandung hartos yen sadayana jalmi nu kemelendang di alam dunya tangtosna bakal dipungkas ku waktu anu ngalangkungan dinten Senin Salasa Rebo Kemis Jumaah sareng Sabtu beral anaki gerak miang gerak ngambah kahirupan anyar mugia hidup sing panjang punjung salawasna ayeuna karidon Allah amin ya Allah ya rabbal alamin ayeuna hidup mangga gerang mayun kapayunan mamah gelis mangga sateuacan hidup sungkam gerak cepeng panangan mamah ku dua panangan gelis mangga gerak tetep rarai mamah ku hidup gerak tinggal secak mamah taar mamah tah iya gelis kanya Allah anu dititipkeun kanggo ngajaga hidup anu ngalangkungan kacapekna mamah gelis sateuacan hidup sungkem kalau jadi indung ayeuna cuang guar heula mangsa hidup ayeuna alam kandungan salapan sasih lamina patuangan mama sasasih hidup ngaherang 2 bulan rumenggah 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan kolot 8 bulan hidup gubrah ke alam dunya bari dibarengan ku getih nu lalambaran gelis waktu harita mamah ngababarkeun hidup saumpamina aya nyawa anu kedah dipilih mamah teu sakedik ngadoana sapertos kirang langkung kieu Gusti salametkeun pun anak wios abdi mah Gusti hawatos pun anak mah masih keneh murang kali masa depanna masih keneh seueur tah geus eta mama dugikeun sareng nyawa-nyawa dipasihkeun kanggo hidup nuju mamah ngababarkeun hidup dibarengan ku getih nu lalambaran upami dietang tos tiasa kumaha getih mamah hidup saatosna hidup babar ke alam dunya 2 tahun lamina mamah nyusuan ka hidup mamah kirang mondok mamah kirang nedak nuju hidup tedamang sanes sadinten 2 dinten sanes sawengi 2 wengi mamah teu tiasa mondok Gusti tepahkeun ka nyerina ka abdi tah eta mama hawatos pun anak mah istri sok bilih teu kieu upami dietang cai susu mama sabaraha liteureun gelis sabaraha liteureun cai susu mama keur ngajejeukeun hidup geus bisa kumaha hidup mulang tarima akan jadi kolot geus bisa kumaha hidup mulang tarima akan jadi induk sok gelis geura emut-emut
Gara emut-emut bisi salami ieu hidup sok ngahilapkeun karena sadaya kacape sareng kanyeri mama anu taya wates wangeunna. Neng najan mamah teu kedah. Tapi neng kantos nyentak kanu jadi kolot. Neng kantos kepeduan kanu jadi indung. Gelis tah eta anu ngalantarankeun Allah bendu. Eta anu ngalantarankeun doa hidup teu diijabah. Gelis emut-emut bising salami hidup ngagaduhan doraka kanu jadi kolot. Sedengkeun dina katerangan yen sing saha wae murang kalih anu teu acan kenging panghampura tinu jadi indung Gusti Allah moal waka ngahampura. Gelis anak king hidup mah bahagja masih kini ditiasa ditepangkan sareng indung jimatnan waya di alam dunya kumargi teu sakedi di mana bade mungkas mangsa lalagasan mamahna tos dipundhut ku Allah. Cobi neng ngeraoskeun emut-emut bising salami hidup ngagaduhan doraka nu pangageng-agengna anu teu acan kantos ku neng dikedalkeun komo neng nyuhunkeun dihampura kanu jadi indung mah ayeuna hidup mangga neng nyarios ka mama. Mama, abi nuhunkeun dihapunten ti lahir dugi ka batin. Rumaos abi seueur doraka sareng ngahesekeun ka mama. Mama, nupang saena ka atur nuhun parantos ngudusa abi. Abi teu tiasa mulang tarima. Abi ngan saukur tiasa ngadoa. Pamugi-mugi sadaya kasayan mama digentos ku Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok neng sungkem ka mamah gelis sok kubrageun mas tak hidup dina pangkonan mama usapan mama doang putra mama sakali de abi nida tawah ku papunten anu kasuhun rumaos abi nu pangseurna doraka ka mama rumaos abi nu pangseurna ngahesekeun ka mama. Ampun mama upami aya kecap anu leuwih mantih tibatan kecap ampun naon pikecapeunana. Hatur nuhun parantos ngurus abdi ngarawat abdi teh alit dugi ka ayeuna dugi ka mana ge abi moal tiasa mulang tarima ka mama. Abi ngasyukur tiasa ngadoa pamugi-mugi sadaya kasayan mamah digentos ku Allah. Pamugi-mugi mamah sing panjang yuswa urang seserengan dugikeun ka sepuh. Mamah salajeng ngadoakeun abdi ti kawit enjing abdi bade lempang sorangan abdi bade pisah sareng mamah doakeun pamugi-mugi picarugan abdi lalaki sejati lalaka anu tiasa neraskeun ka dedeng jeung ka nyaati mama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga gelis cangkat dirangkul gelis mamahna ku hidap mangga sok mamah geura sesonoan heula mangpeng ayeuna mamah masih kene tiasa sesarengan kumargi ti kawit enten enjing mamah mah tos teu ngagaduh-gaduh deui. Dadeuh teuing gelis anak king putra mama asup cekeneh mamah ngurusanan ka hidap asup cekeneh mamah ngalahirkeun hidap ayeuna hidap geus jalugjug jangkung ayeuna mamah tos kedah dipisah sareng mamah. Dadeuh teuing gelis mamah lewang hariwang hidup sok sieun aya delah di kumaha rek hirup jeung batur mamah lewang hariwang sok sieun hidup aya dalah di kumaha. Tapi gelis senajan teu kawit enjing mamah tos teu ngagaduh-gaduh deui mamah saukur tiasa ngadoa tapi sing yakin doa mamah salawasna doa nu pangsaena kanggo kabagjaan hidup ku mamah hidup didoakeun pamugi-mugi hidup sing kapendak lawang pantes surga kabagjaan hidup ku mamah dihampura pisan najan tadi penta hidup ku mamah didoakeun pisan pamugi-mugi rumah tanggi hidup rumah tanggi anu pangsae-saean anu sapagodo sareng papagon agama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga gelis cangkat disun taar mamahna ku neng mangga tahan heula neng doakeun heula ka mamah neng ditahan heula doaan mamahna. Rabbi sahri sadri wa yassir amrin wahlul 'uqdatan bilisan yafqahu qawli fatahu ya. Mangga damisna gelis damis mamahna disun ayeuna gentosan mangga hiji deui neng damisna taar neng ku mamah disun mangga doaan mamah gelis tak iya mamah sakitu mikanya nanti kawit dinten enjing mamah terus tengah gaduh-gaduh deui mamah ngasyukur tiasa ngadoakeun ngajajab ngemiangkeun ngalangkungan doa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga damisna nu kenca sareng katuhu mamah. Alhamdulillahirabbil alamin.
lajeng enak gera diwasuh. Mangga mamah ngadampal sampai anak-anak kapali dia istighfar heula geulis mangga. Mangga neng nyandak caina sareng kembang nak geulis istighfar bari diwasuh dampal sampean mamahna. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim geulis neng ieu sampean mama anu sakieu capek na ngurusanan hidup. Sampean ieu anu dianggo kanggo ngajaga hidup. Mamah teu kantos nyarioskeun yen mamah teh capek, teu kantos yen mamah nyarioskeun yen mamah teh ripuk berat sagala dilakonan ku hoyong-hoyong hidup janten murang kali anu sakaluyu sareng kahoyong mamah. Sok neng nyendak deui sok bari dipencetan diusapan sampean mamah geulis pamugi-mugi ku ngalangkungan hidup ngabersihkeun dampal sampean mamah sababiana hidup ngabersihkeun sampean mamah hakikatna pamugi-mugi neng kenging panghapunten ti Allah tina sang budaya kalepatan ti lahir dugi ka batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dilap geulis mamahna mangga lajeng sengitan cai anu dianggo nganggo ngabersihkeun sampean mama ieu disarengan ku kembang sataman oge disengitan ngalangkungan dina ieu pamugi ieu sing janten sababia neng sing tiasa ngajagi harkat sareng martabat mama. Mangga mama kahandap deui neng sungkem kana sampean mama geulis mangga. Mangga mama usapan mama ampun paralun mama nu pangsayana nu ngarabat abdi ngurusanan abdi hampura abdi mama abdi sok seueur ngahilapkeun rumaos abdi seueur durhaka ka mama abdi seueur ngahesean ka mama. Ampun paralun mama pamugi mama ulah geuneuk maleuk kersa ngahapunten sareng ngajajab abdi. Doakeun mama ti kawit enjing abdi muka lambaran anyar pamugi-mugi rumah tangga abdi sing salawasna dina karidon Allah ngalangkungan kenging panghapunten sareng ridho ti mama. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga geulis cengkat dirangkul mamahna ku hidup geulis ditangkep mamahna sok geura sasanoan heula. Sok mama neng bilih teh acan anu kantos dikedalkeun geura emut-emut anu salami ieu hidup ngali kakapungkur hidup kantos neng nyerikeun ka mama naon anu pangnyerina ka mama geura kedalkeun ayeuna suhunkeun pangdoa suhunkeun panghampurana pamugi-mugi ngalangkungan dinten anu sakieu saena Allah ngabuka pantok lawang hampura anu saageng-agengna kanggo kamajengan sareng kaberkahan rumah tangga hidup. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga geulis cengkat ayeuna mangga geura tepangan apa hidup mangga. Sata acan hidup sungkem geura cepengan heula panangan apa geulis cepengan geulis ieu bapak hidup cepengan geulis geura tetep rarahi apa aku hidup tinggal socak bapak taar bapak sadayana anu aya di bapak tah ieu geulis bapak hidup pahlawan nu pangageng-agengna jasa jeung kasayanana dina ngatik ngadidik ka hidup ramai hidup duguh lupet nyawa tenulih kacapek ku hayang boga rezeki leuwih keur ngajejekeun hidup aya nu dirasa oge teu dirasa teu ningali berang jeung penting ku hayang-hayangna hidup magaduhan rezeki keur ngajejekeun hidup geulis anak king upami di etan sabaraha kilawan ke sang bapak sabaraha kilawan ke sang bapak keur ngajejekeun hidup geus bisa kumaha hidup mulang tarima kana jadi bapak geus bisa kumaha hidup mulang tarima kana jadi kolot sok geulis geura tetep tah ieu kanya Allah anu dititipkeun ka bapak kanggo ngajagi hidup ieu kanya Allah anu salami ieu urang sok ngahilapkeun kana sadaya kasayanana urang mah ngasa ukur kantun rahosna geura emut-emut neng bilih neng anu salami ieu kantos nyentak najan bapak tekedal tapi eta nu ngalantarankeun Allah bendu eta nu ngalantarankeun pantos surga katut geulis neng ti kawit dinten enjing ramah hidup tos teu ngagaduh-gaduh deui
ti kawit dinten enjing rama tos tengah gaduh-gaduh tanggal walerna cag lungsur kanu janten car oge ayeuna sateuacan hidup pisah sareng bapa gerasuhunkeun heula panghampura ngemutkeun yen dina katerangan oge nandeskeun sing saha we nu teu acan kenging panghampura tinu jadi kolot Gusti Allah moal ka ngahampura ku kituna dina waktos anu sakeseana gerak kedalisan nyarios ka bapa mumpung bapa aya di payunan hidup mah bagja tiasa kene ditepangkeun sareng jimatna dina sepuh nu aya di alam dunya kumargi teu sakedi di mana bade murang kalihna mungkas mangsa lalagasan bade nyuhunkeun di hampura sepuhna tos dipundut ku Allah tapi hidup mah bagja geus pamugi-mugi hidup ku ngalangkungan kenging panghampura tinu jadi bapa sing kabuka delewang pantas surga sing janten kulawargi anu sakinah mawadah warohmah ngalangkungan doa anu pangsae-sae amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak abi nyuhunkeun dihapunten ti lahir nugi ka batin rumaos abi sadoraka saeureung ngahesean ka Bapak hatur nuhun Bapak parantos ngurus abi ngarawat abi teu tiasa mulang tarima abi ngan tiasa saukur ngadoa mugi-mugi sadaya kasayan Bapak digentos ku Allah Bapak sing sehat nugi kasupuh urang tiasa sesarengan salajengna doakeun abi badai mungkas mangsa lalagasan pemugi-mugi picarogeun abi lalaki anu tiasa neraskeun kanyaah Bapak amin ya Allah ya rabbal alamin. Sok neng sungkem karama gali sok gebrageun mastaka hidup dina pangkonan Bapak usapan Bapak tuang putra Bapak sekali di abi neda tawakuf papunten anu kasuhun anu salami abi seueur ngehesean ka Bapak anu salami abi nu pangseurna doraka ka Bapak ampun para alun Bapak mugi Bapak ulah geuneuk malek kersa ngahapunten ka abdi Bapak atur nuhun parantos ngurusanan abdi Bapak nu pangsaena Bapak nu pangnyaana Bapak nu pangbelaana abdi nu teu tiasa mulang tarima ka Bapak pamugi-mugi sadaya kasayan Bapak digentos ku Allah pamugi Bapak sing panjang yuswa enjing abi bade nikah ku Bapak hoyong diwalian hoyong dijajab ku doa anu pangsae-saena pamugi-mugi rumah tangga abdi sing salawasna dina kabagjaan amin ya Allah ya rabbal alamin mangga gelis cengkat dirangkul rama anakku hidup ditangkep dedeh teuing gelis putra Bapak asa cekeneh Bapak ngurusanan ka hidup asa cekeneh Bapak ngerawatan hidup ayeuna Bapak tos kedah pisah sareng hidup Bapak leuwang hariwang suksin hidup aya adalah di kumaha Bapak leuwang hariwang hidup rek hirup jeung batur geus anaki Bapak ngasyukur bisa ngadoakeun pamugi-mugi doa Bapak anu bakal nyarengan kanggo kabagjaan hidup sing panjang punjung sing rukun dina laki rabina sing dugikeun sauyunan dugikeun ka pakotrek itu doa Bapak nyarengan salawas kanggo hidup hampura gelis Bapak oge ngan ukur sakieu dina mikanya ka hidup hampura jaga hidup ulah ngadahaku di payunun Gusti Allah tina samudaya kesalahan Bapak ampun para alun Bapak ngan sakur sakieu berhal anaki hidupku Bapak didoakeun amin ya Allah ya rabbal alamin mangga gelis cengkat disun taar Bapak ku neng sok doakeun neng sok bari disun bari didoakeun ku neng sok damisna neng nu kenca sareng nu katuh alhamdulillah hiji deui ayeuna taar neng ku Bapak disun bari doakeun Bapak tuang putra ku Bapak bade dilepaskeun paminggu-mugi sing aya salawasna dina karidon Allah amin ya Allah ya rabbal alamin damisna Bapak disun alhamdulillah lajeng neng gaduh raka sok ka kape urang tadi saha mina ayam mana rakana mangga kapalih dia neng palih ditu mayun kapalih dia calikna gaduh rayu neng ieu we calik
Neng sungkem ke AA gubragen mas tak kahidap dina pangkonan AA ku AA nengna diusapan mangga neng sok neng usapan ku AA nengna AA abi nyuhunkeun dihapunten urang sok sisirikan urang sok silih paseaan urang sok silih badan hampunten abdi ti kawit ayeuna abdi hoyong ngarobah adat najan ti kawit enjing abdi tos teu sasarengan deui tapi AA mugi AA kersa ngahapunten urang cuang ulah dugikeun ka pegat jeung dulur urang cuang sasarengan ngurusanan sepuh mamah sareng bapa dugikeun ka engke doakeun AA abdi bade muka lambaran anyar pamugi-mugi rumah tangga abdi sing aya dina kajembaran abdi kenging panghampura tinu jadi lanceuk oge ti kulawargi sadaya amin ya Allah ya rabbal alamin sok mangga gelis cengkat dirangkul sok ditangkep sok ditangkep saudara dedeh teuing geus rai AA oge hampura urang sok silih badan urang sok silih paseaan tapi ti kawit ayeuna mah urang cuang silih lubarkeun urang ulah nepikeun ka pegat jeung dulur cuang silih doakeun ngurusanan mamah sareng bapak dugikeun ka sepuh urang mudah-mudahan janten kulawargi anu sapapait sama manis sauyunan dugikeun ka engke anu sae kanggo sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin mangga cangkat ayeuna mamah sareng bapak pacaket salikna dirangkul mamah sareng bapak ditangkep mamah sareng bapak ditangkep kuning bapak sok ditangkep bapak ditangkep sok dedeh teuing geulis usapan ku mamah sareng ku bapak dedeh teuing geulis putra mamah sareng bapak hampura mamah jeung bapak nganukur sakieu mikanya akahidap hampura geulis bapak jeung mamah nitip jaga hidup ulah ngadahaku adi payeuneun Gusti Allah tina samudaya kasalahan mamah jeung bapak ngan bapak jeung mamah nitip hidup sing jadi anak anu soleha hidup sing jadi anak anu soleha ulah dugikeun pajahuh jeung dulur anu mudah-mudahan kulawargi urang kulawargi anu dipikaridu ku Allah sing runtut raut sauyunan hidup didoakeun pamugi sing kenging kapendak lawang pantes surga kabagjaan ti dunya rauh akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin mangga galis mangga atos cekat mangga kapali handap deui neng sungkem kasadere hidup tepangan ka eyang ka uwa mangga ka emak mangga ari ayun ayun gelis ieu kulawargi hidup anu salami ti kawit hidup gubrag ka alam dunya anu hidup dirorok ti keur orok lir nanggeui endog beberemna hidup seueur ngehesekeun kanu janten kulawargi pundut panghapunten suhunkeun karidoanana pundut panghapunten suhunkeun doana pamugi-mugi hidup ngalangkungan dinten pamungkas dina alam lalagasan pamugi-mugi hidup sing dibukakeun sing dilancarkeun ngalangkungan kenging pangjajab panghapunten sareng doa anak ti sepuh hidup sadayana amin amin ya Allah ya rabbal alamin cai soca sepuh cai soca kulawargi hidup nyarengan cai soca kasedih sareng kabingan sadayana bade ngamiangkeun ngajajab ka alam rumah tangga pamugi-mugi sing janten kulawargi rumah tangga anu tiasa nyengitan anu tiasa nyandak kana jalan kasayan anu tiasa ngangkat kana derajat lawang pantes surga rumah tangga
Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga salim heula geus mangga. Cai hanutna mangga. Ari ayun di mangga nang gelis tiasa calik di pali dia ti kawitan engke ku bapa mangga nang calik pengirakan itu kelap orang nang pengirakan kursi silaman. Mangga bapak nyandak neng calik lah gelis. Mangga bapak cepengan mastaka neng ku tangan anu kenca doaan heula bapak caina doa pangjajab doa mangga doakan ku bapak diwasuh mastakana dugikeun ka sadaya salirana dugikeun ka baseuh neng ngadoa gelis sok mangga bangga bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga nyandak deui. Sallallahu alhamdulillah gelis cai pangjajab ti bapak kahidep ngabersihkeun hidup dimiangkeun dijajab ku doa nu pangsae-saena pamugi-mugi hidup cai ieu cai kaberkahan dina mayunan hirup rumah tanggina siseueur nu mika nyaah mika asih mika cinta amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga cekap menawi bapak mangga dirangkul simpen bapak dirangkul nengna ku bapak ditangkep lajeng doakeun ku bapak mangga disun taarna nu kenca sareng nu katuhu. Alhamdulillah bapak disun taar nengna ku bapak disarengan ku doa pangjajab tinu janten sepuh amin ya Allah. Mangga mamah lajeng bapak tiasa calik heula manawi kanggo ngantosan saatosna mamah mangga anu bade ngaibakan ka palih dia mangga. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad cekap mama mangga dirangkul
Doakeun ku mama ditangkep nengna ku mama. Sallallahu ala Muhammad disun ku mama. Sallallahu alaihi wasallam. Antosana mama mangga calik. Cai pangjajab teu kulawargi kanggo ngabersihkeun anu aya hahalang dina diri salira. Pamugi dina mayunan hirup rumah tangga sing seueur anu mika welas, sing seueur anu mika asih, sing seueur milik rezekina. Sadayana ngabersihkeun, ngamiangkeun, ngajajab, ngalangkungan doa. Dina cai anu pantas didoa. Kanyaah kulawargi, kanyaah ma anu taya hinggana, anu taya wates wangenna. Sadayana miharap hidup sing salawasna dina karidon Allah, rumah tanggina dipikarido sing kenging, kebahagiaan, keberkahan, sakinah, mawadah, warahmah. Cai pangbayuni hirup, cai anu ngaraga sukma, cai pangolokan, pamugi-mugi sing sadayana seueur anu mika welas, sing seueur anu mika asih, mika heman. Alhamdulillah cai mata anu jadi kulawargi anu ngabersihkeun, insyaallah ngahampura pisan ngajajab ku karidoanana hidup salawasna sing nyangking kabagjaan janten kulawargi anu dipiharap salawasna dina karidon Allah, sakinah mawadah warahmah. Mangga atas menawi. Alhamdulillah aya kene AA bade ngaibakan AA. Sallallahu ala Muhammad. Doaan heula mangga caina, cai pang doa ti sadayana mugia mustajab. Doa anu pangsae-saena, doa kanggo ngamiangkeun ngajajab ku ngalangkungan cai soca abih ngajam cai soca kasedih. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas Bapak atas mangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ieu tawis kanyaah tinu janten kulawargi anu sakitu mika heman, sakitu mika nyaah ngajajab sadayana ngiring bingah ngawilujengkeun kanggo kanu bade munggaran dina lambaran anyar dina alam sagala rumah tangga. Pamugi sing salawasna kapendak lawang pantes surga kabagjaan
janten kulawargi anu dipikaridho ku Allah, janten kulawargi anu tiasa nyengitan ka Ibu Rama. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Mangga mamah sareng bapakna aya di paling sisi deui. Canda rambutna sakede. Tanya sok mangga canda rambutna sakede. Potong ke bapak mangga. Bersihkeun ke sakali sewang sareng mama. Niatkeun bapak miceun gegeuleuh kekemed kokotor anu tiasa janten ieu hahalang dina alam rumah tanggi. Piceun bapak. Ayeuna mamah ku mamah sakali. Piceun buang. Doaan mamah tah ieu hahalang ti kawit ayeuna neng sing longsor langsar dina mayeunan sagala rupi rabina. Amin amin. Ayeuna mangga neng wudu heula bapak kucurkeun caina rengse dipiceun gegeuleuh keheumeuh halang neng geura susuci deui. Mangga ayeuna neng wudu neng mangga. Kucurkeun bapak ti luhur sapertos pancuran. Manawi bapak enak nengna calik deui tempelkeun rarai mamah sareng bapak kana rarai neng mangga tempelkeun bapana ka handap mamah ka handap cepengan panang tempelkeun tinggal ka kamera disun nengna kumam disun nengna alhamdulillah aa na ka dieu mangga neng tiasa ngadeg ditangkep neng kadurai cok ditangkep dipoto heula opatan sadayana sareng apa sareng mama neng tiasa dipangku teu power ku bapak kuduaan dipangku gitu tangkep mama ditangkep sok dipoto heula alhamdulillah bagja gelis hidup ti aalip di ais ku mamah sareng ku bapak di ku aa diurus ayeuna hidup bade dimiangkeun ngarupikeun ngais pamungkas ti kawitinten enjing mah hidup sing bisa lempang sorangan amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak satacan dipungkas aya sawer bade dipalih mana bade dipalih dia ngawurkeun manawi ti palih Pak Haji palih dia kaditu kapalih ditu wae mohon mangga ieu sinjangna neng sareng mamah ancurupkeun atos mamah disimpen etana ancurupkeun ka dieu neng mangga ku tiluan teras dipintel-pintel dugikeun ka alit mohon mangga dipeureut sing alit gelis mangga ieu sinjang oge silokana hahalang ayeuna bade dialungkeun teu kawitinten enjing mah hidup sing lungsur langsar dina sagala laki rabina mayun kapalih dia neng alungkeun ka pengker ku tiluan cepeng ku mamah sareng ku bapak sok doakeun heula mangga doakeun heula ku sadayana pamugi-mugi naon nu bade dialungkeun. Upami nu kengingna tos nikah mugi sing langkung langgeng seueur milik rezekina upami nu teu acan nikah pamugi-mugi sing enggal kapendak jodona amin. Siap kedua panangan sing alitnya ulah dugikeun pagunyeng kek anu kengingna siap 1 2 3 sok alungkeun
sok kumaha eta kumaha sok ayeuna mangga ayeuna caranda kutiluan sok canda kutil mayun ka ditu sok mangga siap keheula ayeuna aya hiji deui nu bade diawurkeun satacan ya diawurkeun pangdoa ti sadayana pamugi-mugi naon artos nu bade diawurkeun mangga Bapak nyandak sing kagentos ku rezeki nu mang pirang-pirang oge pamugi-mugi neng sing seueur harta bandana resep merek maweh ka sesami senang bersedekah siap amin ya Allah ya rabbal alamin hiji dua tilu hur awur alhamdulillah tos cekap aya kene alhamdulillahirabbil alamin meuni bingahnya ti awal dugi ka akhir sadayana parantos dilakonan mangga neng bilih bada dipoto heula neng sata acan rengsek mangga di ditu kanggo kenang-kenangan sareng aa sareng kulawargi mangga neng ka palih ditu mangga kulawargi besarna bilih bada dipoto heula sakedapan kanggo kenang-kenangan mangga dihaturanan neng mangga sareng apa ka palih ditu eyangna aa mangga bilih bada dipoto heula alhamdulillahirabbil alamin rengse sadayana nu kapihatur dina acara siraman hapunten anu kasuhun boh bilih dina prak-prakanana kirang sapagodos maklum sok aya paripaos ciri sabumi cara sadesa hapunten boh bilih kirang sapagodos simkuring atas nami Restu Singgih wedding organizer puniis ngahaturkeun nuhun tina sadaya kapercantenan sareng kerjasamina akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.